Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui sareng aki tangtosna di acara anu sami nyaeta dongeng pang bebrahmanati kidagar official YouTube. Urang ngeureuyeun neraskeun hanca anu katunda. Hiji lalakon anu judulna Kasasar Lampah. Ieu teh mangrupikeun trilogi nyaeta jilid katilu tina 3 buku Kasasar Lampah. Anu panungtung panginten pamiarsanya ayeuna nincak bagian anu kagenep. Kumaha terasan lalakonna Yayat teh urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Ulah hilap pamiarsa anu nembean main show anu nembean ngadangukeun ieu dongeng ulah asa-asa mangga di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka grup WA, Instagram, Facebook, Telegram sareng sajabina deui. Mugi-mugi sadayana pamiarsa di mana bae ayana aya dina ginanjar kawiljengan teu kirang sapapaosna aya dina panangtayungan Allah taala dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batinna. Dijumarkeun manahna digampilkeun rezekina dilancarkeun sagala rupi urusanana ugi ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Urang keur deui pamirsa terasan Kasasar Lampah jilid 3 bagian anu kagenep. Parsamakna sor awugna mangga kaparayun sadayana prung Tisa prakatipu ku Bahtarya Yayat lain gelakah kapok tapi kalah tambah gawok. Tambah soson-soson ngungudag kalangkang heulang nyiar barang nucan karuhan. Kapalidkeun ku impian menang bati duit miliaran. Sakabeh tempat oge jalma nu sakirana mibanda barang uka-uka didatangan. Ieu teh teu leupas tina pangaruhna Agus Cangkir anu hayo-hayohan mangaruhan Yayat supaya terus sumanget dina bisnis cangkerodna. Tapi ngaranna ngungudag kalangkang heulang, atuh nyamos jeung nyamos we. Hasilna teh waragad pikeun idar-idaran mah geus teu kaetang. Tapi ka imah Yayat ge surat-suratna teh geus digadekeun ka bank pikeun ngamodalan bisnis teu pararuguhna. Aya sakalina meunang barang awi buta dites dinu bogana nya seuneu teh karasa tiis. Barang dites hareupeun nu minat Yayat gugurubugan dadang paleungeuna kabeulem ku seuneu. Diteang deui ka nu bogana nya kitu geus taya di tempatna. Lain sakali dua kali tapi geus teu kahitung katipu ku jalma kitu teh. Tapi dasar Yayat lainna mikir kalakah tambah panasaran. Yayat geus jarang di imah kitu we tiap poena ngudag-ngudag info barang gaib nu can karuhan bener ayana. Hiji mangsa Yayat geus balik ka daerah Cibiru. Aja muter ka Cibaduyut rek nyiar sendal. Sabab sendalna geus butut, balas unggal poe dipake idar-idaran. Geus meunang sendal kulit nu dipikah hayangna Yayat naik kana motorna maksudna mah rek mulang ka Cimahi. Tapi di salah sahiji toko aya nu gegeroan ka manehna Yayat rungah ringeul sabab rada asa-asa kana eta sorat teh. Yat.
Yayat eta teh. Seorang lalaki pantaran Yayat keluar ti hiji toko sepatu. Dandanana necis perlente sanajan geus kolot tapi kagagahan mangsangorana masih atra katemo. Ieu teh Raden Irfan Sumpena sanes. Tanya Yayat rada asa-asa kene. Tah geuning. Masih apa ka kuringnya? Iya kuring Irfan Sumpena Yat. Padur sakola henteu baheula. Kadieu. Urang ngobrolna di jero, hayu. Irfan Sumpena ngajak Yayat ka jero toko. Diuk dina meja kasir pahareup-hareup. Ngeunaan Irfan Sumpena pamirsa tiasa di Bandungan di jilid kahiji anu nampi dina dongeng anu judulna nyaeta Kasosar Lampahnya anu kahiji. Tos dipedar dugi katamat di ieu kandaga. Saecana kuring milu tunggara. Milu sedih karena nasibna Ningrum Yat. Irfan rada ngageuri waktu nyebutkeun ngaran Ningrum teh sabab di kumaha oge apana Ningrum teh pernah jadi pamajikanana bari remen dinyerikeun hatena. Tapi kamenta talak anu saterusna kawin jeung Yayat. Cinta munggaran Ningrum. Kenal Ningrum oge tiasa di Bandungan di Kasosar Lampah jilid kahiji. Atur nuhun. Ya, meureun geus jadi didis tulisna Ningrum kitu pan. Yayat ge jadi ngalimba. Kasuat deui lalakon nu geus lila dikubur dina hatena. Ningrum nu geus jadi korban kalakuan dirina kulantaran muhit kakayaan kabuta hejo. Kumaha kabarna ayeuna Yat? Bisnis naon euy? Irfan mindahkeun obrolan kana pagawean. Kuring mah kana batu alipan. Oge kana barang-barang antik. Walon Yayat teu satarabasna muka pagawean manehna. Laina geus lesu batu ali mayat. Nya puguh pan. Madakna rea nguriling kuring ayeuna mah. Sarua sapatu ge da lesu euy. Toko ditinggal kolot anu tadina aya 4 ayeuna mah kari hiji eta ge geus rada ripuh pikeun ngagaji karyawan teh. Hutang ka bank mani geus miliaran kuring teh Yat. Puguh keur butuh dana segar pikeun modal ayeuna teh. Sarua wae pan. Lain pan ka bank kuring geus teu bisa nginjem susuganan sorangan boga info teu ngeunaan jalma nu bisa narik harta karun atawa harta gaib atawa nu bisa ngaganakeun duit oge pinjaman modal gaib. Ngadenge kitu mah Yayat ngahulang geuningan mah Irfan Sumpena teh sarwana jeung manehna paham jeung percaya kanu hal-hal mistis. Asa di jalanan atuh torolang bae Yayat ge medar lalakonan nu keur ngudag barang gaib nu hargana miliaran rupiah. Yayat lamun kitu mah mending ge urang narikan harta gaib atau harta karun zaman kerajaan. Bisa oge emas watangan zaman Bakarno. Sabab loba info na teteyan emas watangan ditinggal kerajaan jeung emas watangan menang ngajabal di Belanda ujung Jepang. Ku Bakarno teh loba disumputkeun, dikubur di tempat-tempat nu suni, sarta dijagaan ku hodam-hodam kapercayaan anjeunna. Ente boga kenalan jalma pinter nu bisa narikeun harta gaib teu? Kuring mah teu boga.
sugan sorangan matakna nyage nya kuring ge dan boga kawawuh nu hebat mah tapi teuing nya mun Kang Agus mah soalna manehna mah loba ta kawawuhna. Kang Agus saya teh yat sawat kuring pan ulin we atunya ka ieu mah ke ku kuring dipanggihkeun jeung Kang Agus. Aduh siapa gitu mah imah teh masih nu baheula lin. Nah masih di kebon jauh pan ke sukan atunya kuring ulin ka ditu paling ge meureun pas sore sanggeus toko tutup nya tuh diantos pan. Geus kitu mah yaya tamitan ka Irfan sumpena terus manehna nyatarter motor bebek pula sideung ngabiur ngambah jalan raya Cibaduyut nuju ka Dayeuh Cimahi. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada ganca wargi tidak spesial di mana bae ayana anu resep ulah galih tanapi balanja online di Shopee tanapi Lazada mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk mau dipajang di dongeng Aki. Cantun klik salah sawis produkna pamirsa angke bakal lebat ke aplikasi Shopee tanapi Lazada. Parantos lebat di Shopee tanapi Lazada mah pamirsa bebas mangga barang galih naon bae oge teu langkung pamirsa kantun milihan bae. Sakahoyong pamirsa akin teu ngawajibkeun pamirsa ngagalih produk anu dipajang eta mah mung cukang komunitas alias linknya kangge lebat ke aplikasi Shopee tanapi Lazada. Hatur nuhun anu parantos ngeresakeun balanja ngalangkungan dongeng Aki. Kubalanjana pamirsa di Shopee tanapi Lazada ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kemajengan ieu channel. Hatur nuhun tos ngarojong urang keur ieu dongengna. Isukna bener bae Irfan teh ulin ka imahna Yayat. Ku Yayat teh loba dibawa ngobrol di imah tapi langsung bae dibawa ka imahna Agus Cangkir. Sabab di imah mah teu laluasa ngobrolna teh pamajikan Yayat ayeuna mah teu panujueun kana laku lampah Yayat anu ngudag bisnis teu pararuguh teh. Sabab geus karasa ku Nyi Usniah yen bisnis salakina teh ngan ukur meakeun duit nu aya. Lain ngadatangkeun duit sailaharna anu usaha atawa bisnis nu puguh. Mobil 810 sideung nu ditumpakan ku Irfan jeung Yayat geus eureun hareupeun imahna Agus Cangkir. Assalamualaikum Kang Agus. Assalamualaikum. Yayat tuluk salam. Waalaikumsalam. Geuning aya semah. Mangga kalebat. Agus Cangkir mukakeun pantong ngahiap Yayat supaya ngajak Irfan ka jero imah. Agus Cangkir mah kebat ka pawon teu lila balik deui bari nanggeui bagi dieusi ku 3 gelas cikopi anu masih ngebul keneh. Sor cikopi diasorkeun ka hareupeun Yayat jeung Irfan sumpena. Sawangkeun Kang ieu rerencangan kuring, cek Yayat ngawanohkeun Irfan. Raden Irfan sumpena, cek Irfan legegna masih kawas baheula. Agus tembal Agus Cangkir bari nyalaman Irfan. Ieu teh aya naon nya asal ruas ieu teh. Teu aya ilapatna naon jeung ieu teh tapi ayeuna kadongkapan menak ti Dayeuh. Cek Agus Cangkir deui gancang tumanya ka tamuna. Kieu ye teh Kang, kuring keur nyiaran jalma nu bisa narik harta karun atawa harta goib anu mangrupa emas watangan atawa naon we nu mangrupa barang berharga. Tah cenah ceuk Yayat, saurna Kang Agus mah seueur kawanoh, jalmi pinterna. Irfan langsung ngabejakeun tujuan dirina. Oh, rek narik barang, Kang.
hampir perkawis eta mah Den. Sekedah tebih-tebih akang oge sanggem pikeun narikan anu kitu mah. Tah, dipalih wewengkon Paku Haji ge seueur mas watangan Pakarno anu dikubur aya kana 10 kilona. Urang tarik we ari Aden Peryogi mah cek Agus Cangkir nyanggupan kana paniatan Irfan. Yayat anu cangcaya sabab manehna apal yan Agus Cangkir mah ahlina kana ngode nomor SDSB lain kana narikan harta goib. Rada mureleng ka Agus Cangkir. Ai nu bener Kang ari nyarita teh cek Yayat rada teu panujueun kana carita Agus Cangkir. Tenang we ya tingali we engke buktina atuh. Agus Cangkir ngajawabna teu leum-leum. Yari akang sanggup mah hayu atuh urang angkat eta mas teh Kang. Irfan haripeut manehna mah percayaeun da ningali tagogan Agus Cangkir anu memang kawas dukun. Buukna panjang ngarerewik janggot panjang sadada bari begang rengkung kawas nu ahli tatapa. Siap akang mah Den, mung bae Aden siap henteu kangge nyumpunan syarat-syaratna. Wargi eta emas teh dijaga ku pasukan jin anu dipimpin ku jin Ifrit. Kangge muka idin koncina nya teu aya cara sanes siwa ku urang kedah nyogok. Disogok eta ku anu jararagana teh ku urang gitu. Cek Agus Cangkir bari pepeta. Naon wae syaratna kitu Kang? Irfan tambah penasaran. Syaratna teh eta getih hayam samani, getih gagak hideung, getih embek kendit, madat Turki asli, apal jin nomor 1, minyak seungit koni basawa 10 mili, minyak misik hideung, minyak japaron, rujakeun kumplit kembang 7 rupa, sulutu Garut, tumpeng 7 rupa, jawagan hejo, tina tangkal nugus umurna 100 tahun. Tuluina rak Cina sake Jepang jeung menyan bodas di Mesir. Agus Cangkir nataan hiji-hiji syarat-syarat pikeun narik harta gaib. Irfan sumpena unggut-unggutan ngaregepkeun tulipok nyarita. Waduh nyiar barang nu kararitu mah hese Kang. Kieu we atuh ku akang detang sabarahaeun piwaragadeunana eta barang-barang teh. Tah kuring nu ngamodalan, akang nu nyiaran barangna. Nu penting kuring mah hasil we anu dituju. Oh, kutan ya sae adik kitu mah Den. Teu langkung Aden. Camani meureun 15 gagak genep embe 15 terus Agus Cangkir mutek-mutek ramona kawas nu keur ngetang. Sadayana di jumlah jamlet teh kirang langkung 100 jutaan Den. Cek Agus Cangkir sanggeusna beres ngitungna. Waduh, mah bisa nih Kang, teu bisa kurang eta teh. Cek Irfan bari olohok bakat kureuwas. Yayat anu ngabandungan oge salangap kandenge kitu mah. Eta teh tos dihemat Den model cinyusu kembang 7 rupa sareng nu kira-kira ngalawan teu dietang da. Dan nu awis mah model hayam camani eta teh hargina moal kirang ti 20 juta. Bari kedah barang siarna ge tebih ka Bogor eta nepi ka Garut. Da can meureun milarian gagak nu pangaosna pasti moal kirang 3 juta. Da can nu sanes-sanesna nya. Upami Aden teu sanggem mah teu sawios-wios teu cios we atuh. Jawab Agus Cangkir tuluy ngaregot si kopina. Ulah kitu Kang. Sanggup Kang, sanggup. Tenang we, bere waktu we kuring saminggu mah pikeun nyiapkeun duit nanya. Cek Irfan akhirna menyanggupan. Waruga atuh Den ngamodal 100 juta kenging emasna puluhan kilo. Anu hargana ge tangdosna mah triliunan rupiah. Cek Agus Cangkir ngayakinkeun Irfan. Atuh lamunan Irfan beuki ngalayang luhur bae ka awang-awang. Kawayang kumanehna bakal jadi jalma nu berat beunghar hartana moal kaetang. Geus beres ngawangkong saperluna mah Irfan teh hamitan balik. Yayat mah teu milu balik sabab penasaran kana caritaan Agus Cangkir anu pikeun Yayat mah asa pamohalan.
Kang, nu bener nyarita teh, akang terek nipu batur kuring. Yayat tumanya kagus cangkir sanggeus mobil Irfan kadenge rada jauh. Kesempatan yat, lain sorangan teh hayang malikeun modal nu leungit teh. Tah ayeuna aya kesempatanana. Urusan kitu kieu na mah keun akang anu ngurusna. Baina ge lain nipu ieu mah tapi nareka. Dina gagalna ge apaan aya alasan yen duitna ge dipake syarat lain didahar ku urang duaan. Tapi nya sarua wae urang teh nipu Kang, sabab eta duit pasti moal dibalanjakeun saestuna pan ku akang. Nya heuh moal atuh yat pikeun modal mah paling ge beak 3 juta. Getih mah karimenta we ka tempat jaga campuran we ku Mang Si Hideung. Supaya getihna jadi hidung. Sarua jeung getih hayam camani. Barina yo, si Irfan teh lainna musuh gerot sorangan nu baheula ngarebut ningrum bebene sorangan. Bade ngajur rumuskeun diri sorangan jadi beuki nginum jeung awewe lin. Tah kiwari wancina males kalakuan si Irfan teh yat. Adenge kitu Yayat ngahulang dendamna ka Irfan ka hudang deui. Bari kacampuran ku setan anu ngaharewos yen dirina teh butuh pisan duit. Sabab usaha batuna geus bangkrut. Akhirna mah Yayat nyokot keputusannya tujuan kana tipu daya Agus Cangkir. Ya tuh kuring satuju lah asal hasilnya dibagi 2 nya Kang. Ya pasti atuh Yat da modal nage modal acah. Da moal didahar ku akang sorangan ieu tah ayeuna mah kieu. Akang boga 3 watang kuningan sari gambar Pak Karno, sorangan boga duit teh 500.000 mah. Aya Kang duit kontrakan nah kenaon kitu. Iya ya, eta watang kuningan sari ku akang arek disepuh ku Mas rada kanel meusan. Supaya lamun dicek digesek digosok ku si Irfan moal ka ciri palsuna da sepuhanana pan kandel. Sanggeus disepuh ke ku akang erek dikubur hanapun tanggal caringin waya dipaku haji. Tah ke dina waktuna narik emas teh apaan kari ngagali di ditu. Namun tapi kapanggih palsu ku si Irfan kumaha Kang. Babari ya kari sebutkeun we syaratna nu katinggaleun atawa poho. Jadi eta emas teh rubah jadi kuningan sari. Keun lah keurusan ekor mah bagian akang. Duanana tinggal agak seri-serian bangun bungah nakar gitu nate. Geus kabayang ku Yayat jeung Agus Cangkir bakal menang bati gede ti ladang nipu Raden Irfan Sumpana. Dina kayan kitu torojo lain datang. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkan leungeun katuhun nanya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Sepada punten ye sampurasun. Kagus kalerasan eta aya Bah Yayat. Dede. Iye. Jarajan heula lah seri-serian kawas gelo kitu ieu. Dede. Bating ieu meureun ku barang goib nu teu pararuguh nya. Ieu jarajan heula tah aya abug nu amis raos kareueut matak dedeyeun geura abug ibi mata ieu kukurawuna leuh sulap jagong sok mangga. Jarajan heula mendingan oge ieu. Para pamirsa, kuno rojolna bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalakon kasasar lampah bagian nu kagenep jilid katilunya bagian kagenep cak urang teu deun heula dihandeuleum sieum gesan sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayana pamirsa nu parantos satia mancos satia ngadangkeun sareng ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Hakim mugi sadayana aya dina kawaluyaan
aya dina kasinugrahan, aya dina kasayannya, amin ya rabbal alamin. Salam kasadayana kumah di mana wae ayana para mancowar salam dunya nu mega mamutkeun dongeng Sunda. Panginten dongengna sakitu heula urang tamatkeun enjing mah di bagian nu katujuhnya lalakon Yayat teh. Antosan enjing urang tamatkeun. Sakitu heula nu kapihatur hakina amit pungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.